kami sieun. Ih, sieun. Ih. Mau nya ke kontroversi soalnya badak kali ini mungkin ini tayang di akhir-akhir Piala Dunia ya. Ya semoga aja konten kami sini ini menemani begadang kalian di sela-sela mau nonton mungkin ini ada di semifinal kayaknya pas semifinal lah ini tayang ya. Oke, karena ada siaran tunajun juga lah malam-malam sok we tonton barengan aja jeung ngadengekeun kami sieun. Ada apa aja nih di kami sieun kali ini? Oke, kita play video pertama. Nah, itu kan bener kunti deui nya. Kasihan lah anjing jadi kunti teh di negaranya anjing negara naon negaranya dihibatan di alamnya teu di aku dikucilkeun anjing. Jadi mending tuyul berarti ya. Kayak tuyul tuh cenah mah eta teh hantu botak anjing dari luar negeri di Urban Legend di Kopo juga ada patung botak itunya. Itu teh dari Spanyol cenah mah bahasa Spanyol teh naon Gunsdul kudu naon lah anjing aing teu ngarti. Pokona mah hantu gundul itu teh dibawa ke Indonesia anjing berarti si tuyul masih kastana di atas kunti euy. Bener anjing kunti wae euy. Cek ieu ngahuapan naon kunti deui. Nih, nya kunti geulis ieu mah euy. Anjing goblok. Udah piraku ya anu geulis kieu di dandanan tapi anger butut nih dandanan teh mah jeleng jadi tambah geulis ieu mah kunti bulung keulekan anjing. Bongkar. Mana eta naon? Pocong di atas kunti cieuna mah kastana Magrib. Teuing anjing. Bongkar. Mana eta naon? Aing teu ngarti sebenarnya mangana yang ceuri we ieu mah. Mungkin si Mang eta rek nurunkeun anjing nurunkeun barang euy. Tuh, kunti deui tah. Anjing jelas ieu mah euy. Tapi napak eta mah euy, bodak. Napak eta mah. Ini ngan salintas euy. Makanya nih buat kalian nih para cewek tong sok ieu lah tong fotoan anjing tong ke kameran di tempat-tempat sepi anjing. Tuh, ya kan aya pocong jadi-jadian meneror warga. Nu kamari nya episode beberapa minggu yang lalu lah. Jadi si pocong teh jadi begal cenah euy. Ieu ketangkap tuh. Puas anjing. Lah euy. Cik. Ya biasanya supir-supir malam, supir-supir truk masuk diganggu cenah euy. Ini diganggu sih. Anjing itu aya gantung tapi sukuna hungkul euy. Buat terek nebeng mang. Ngan dek ngomong era lain anjing eta geus jelas jurig sia teh anjing. Pada mamang anya eta kosong sisieun tah kursi ajak we teh taekeun ka luhur. Di pada nangkot anjing kecilakaeun keur manggeus pae nya pae deui anjing. Dua kali pae atuh mang. Tapi da cek si Mang eta anjing ca lain jurig euy. Tuh anjing cek si Mang lagi lain jurig eta mah. Naon ye? Pontianak ye. Oh ini ya viralnya. Aya kanu berita nasional guys. Jadi si api teh muncul di mana-mana nya. Ini viral seueuy rame euy. Aduh, saya pernah nonton berita faktanya gitunya, berita palitnya teh. Bukan hantu sebenarnya ini mah jadi ada arus naon gitu. Pode euy urang kelah saya cek berita palitnya nya. Tuh. Tapi mau mungkin dah nih cek si Peri Irwadi ge santet tuh enggak ada anjing karena mainnya geus nyeun sayembara dan tidak terbukti anjing santet teh aya gitu. Seuri keneh we anu beuki beunghar anjing gara-gara konten eta Peri Irwadi. Bener urang kudu nyeun konten kitu nyeun sayembara cek buktikeun aya juri ke ku aing dibere teh laptop anjing keur maraneh mun bisa ngabuktikeun mana aya juri di dieu ye. Kalau aya teh anjing.
Teu kita heureuy urang mah bodak heureuy nya. Kayak tong dianggap nyaan euy. Ya di sini supir berarti supir nu diganggu euy tadi video. Tuh anjing nu ngalayang. Ya, ieu mah ngabejaan we urang nu tadi cek urang di awal Kunti itu kasta terendah di dunia perjurigan. Jadi kenaon mana sieun nya. Buat apa kalian takut sama hantu yang ternyata di dunia ge dikucilkan anjing jadi anjing hiraukan lah anjing perkuntian mah. Soalnya si Kunti mah moal nyekek moal euy. Ya anjing ngagambar naon ieu euy. Ieu budak gitu euy. Tah. Memicu dia tuh menggambar pocong. Mungkin itu halusinasi atau imajinasi dia nya ngegambar pocong dan keluar pocongnya tuh anjing eta mah angin mang anjing lain pocong lain kata jelas euy. Us film sia ieu mah cik buka euy kosong anjing. Jadi barusan teh si orang itu dijawengnya anjing ini dijaweng anjing. Dijewang anjing aing maksudnya. Wah, langsung trauma euy. Oh, di luar, sugan aing teh orang dieu anjing. Percaya oge nya. Saya kira orang-orang luar mah tidak percaya hantu karena hantu luar negeri mah euy elegan anjing make jas yang nya make jas rapi gitu nya. Terus sok mau bedog euy hantu luar negeri mah. Jika si Jason teh kan si Chucky nu kali itu eta Chucky hantunya baby doll anjing si Chucky teh menurutnya mun di urang mah baby doll anjing. Anjing hantu luar negeri mah euy kitu serem euy. Ting urangnya sok sieun sih hantu luar negeri mah beda gitu. Vibes teh beda anjing hantu lokal. Kalau ada cuekin aja. Tuh bener cek ieu. Oh anjing goblok rewas setan. Malah emang ngomong anjing cuekin dari pas panggil mangore lompat apa. Ya pede aja. Anjing rewas goblok geus anjing. Video mana kata teh? Astagfirullahaladzim. Ah. Teh tambah nu jahil anjing ngeprank eta mah. Ngeprank anjing tambah. Ngeprank eta mah beda lain jurik asli eta mah anjing jelema. Ngeureun anu lewat tangga darurat anjing eta mah. Kamu masak apa? Isi budak anu dulu ieu teh nya anu inungna makan cacing lainnya. Heeh. Amunnya berarti konten anjing nu dulu ge konten eta euy. Cai aing anjing konten ieu mah goblok. Tah budak teh karek mandi camerokan teh ninganya. Tadana budak kan mun geus mandi eta kudu camerokan anjing. Tapi reuwas mah meunang euy goblok. Kunti deui wae. Oh pocong ieu mah euy. Pocong. Maju euy pocongna halus euy ieu mah euy. Maju euy. Tapi si Sirian kieu mah anjing bawa baturana ngeurean eta make ieu anjing. Make dekor anjing eta mah. Tuh bener kayak gini anjing sampeurkeun. Tapi video lanjutanna euy. Itu mah baturana anjing. Jadi dia kayaknya mah jahil pakai dekor tuh kain dekor. Sampai lagi. Anjing, ieu teh nu kuyang-kuyang teh nu kieu ye. Tapi eta katarik sabodak euy. Bejitna tuh. Menurut kalian nih kuyang itu mitos, nyata, maksudnya ada bener atau cuman dongeng itu mah, muncul saya mah dongeng, moal aya jurig nu kieu mah da anjing. Soalnya naonnya maya teu mau awak gitu yang sieunana hiber, mau jeroan, bari jeung jeroan teh teu komplit sia teh euy. Usus 12 jari teu kabawa nya. Usus 12 jari, usus buntu, lambung eueuh eta anjing. Ngan jantung unggul nu hiberna.
Bayah we anjing bayah. Aman bayah anjing jangan nu bayah. Ieu mah keur ngadem di nu kulkas anjing. Keur nobar kulkas ieu mah euy. Tinggal ya tidak asli mah keur ngadem anjing ngadem di nu kulkas. Kela di belah mana ieu sieuna ieu. Anjing teu ngarti anjing ieu mah euy. Anjing teu ngarti ieu mah naon lalajak kulkas anjing. Kasurupan gitu. Si anjing. Tahu dah buat kalian nih anjing para cewek geus lah tong kikieuan anjing tong videoan tong sosok konten amun di tempat sepi. Nih kejadian kan. Padahal itu mah bukan jurik dah emang udah ada itu anjing nu nolong. Eta mah buah naon yang nya sasampayan. Rewa sorangan, itu mah bukan hantu anjing. Da enggak ada matanya anjing. Habis badak euy. Duh. Rada seru aya namanya. Ya pokoknya mah tontonlah ini menemani kalian nonton Piala Dunia kayaknya mah ya. Di akhir-akhir Piala Dunia. Horor sih Piala Dunia sekarang ya. Horor anjing, enggak seru anjing. Saya mah terlalu banyak kontroversi dari awal. Enggak tahu nih endingnya kumaha Piala Dunia. Ayo ngomongin Piala Dunia, tapi next lah. Kayaknya mah Rumah Vertikal mau bikin program baru euy. Saya mau pupunitan kabita ku si Hoho euy. Ternyata dia dihujat justru makin naik anjing, tapi walaupun followernya turun tapi exposure-nya halus naik Tapi saya mau bakal bikin yang kontroversi lah ya. Bikin pupunitan yang dibikin di ala bodorna lah kalau Rumah Vertikal dengan Ipin Capruknya akan bikin program baru next episode. Tungguin pokoknya. Oke. Balik lagi di kami sieun. Sieun. Hihihihi